المحبوب والذي رفع المصطفى إلى سدرة المنتهى بعزته وقدرته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sadaya jamaah nu dimuliakeun ku Allah, Sahibul Bait, keluarga besar guru urang sadayana Bapak Haji Miftah Kamal, anu alhamdulillah dina danget ayeuna sejak syukuran ngeureut kanyutna nu janten putuna. Nah, jadi ini akan kita terus apa ayah ya Pak aing dikeret teh kayu ka masakana coba amper mah mudah-mudahan kita naon lagunya nya eta lah tadi cek ulahnya kak kasar nyebutkeun kanyut dari kanyut babasaan sapertikeun bahasa kanyut kunang eta mah naon loket kanyut kunang mah nya jadi kain ngangeker naon tali pangrek bitunya eta mah kanyut naon kanyut kunang. Aya deui kanyut teh dibahasakeun lamun kanyut dina tarang berarti jelema teh naon eraan maneh mangna kanyut dina tarang tah eta teh naon eraan. Aya deui nu kanyut teh dina punduk sieunaan eta mah. Aya deui kanyut aya jadi lagi kanyut baik nanti nanya mas kitanan jadi temenang nyebutkan kasar, jadi temenang nyebutkan kanyut kasar. Dalam kanyut kasar mah gampang tinggal hamblas no masalah ya. Kasar mah tinggal hamblas. Mudah-mudahan dikeret titipna sing dijantenkeun murang kali anu soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sok sanajan karasa hari dan bayang anu tadi natos ngagaya ge jadi ngalaleehnya di pernah ngalalucur kali aya gitu nya nu sagala rupaan subhanallah keun tenan naon sing jadi ganjarannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sok AA Januari Junior Junior kita sholawatan bareng, oke? Siap bu sholawatan? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa
Ya Hailal Judi wal Ya Hailal Judi wal istighfar Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya sarasta Allah Rabbal ya astaghfirullah ya hidup di dunia sebentar saja sekedar mampir sekejap mata jangan terpesona jangan terpedaya akhirat nanti tempat pulang kita akhirat nanti tempat sebenarnya saat semuanya beristighfar ya astaghfirullah ya astaghfirullah ya Allah astaghfirullah ya barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia dan melayaninya namun siapa dunia tujuannya niscaya kan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Semuanya beristighfar. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan yang mensucikan dirinya dari segala dosa dan maksiat. Ya Allah, astaghfirullah, ataya kasih sayang Allah Maha mempesona. Betapapun kita mengkhianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya. Siapa dinanti kembali padanya, selama dinanti bertaubat padanya. Sarasa semua Rabbal baraya. Sopat tarik-tarik anu pangtarikna panggirina di hampura dosa. Birullah Rabbal baraya. Minan khataya. Allah melihat, Allah mendengar segala sikap dan kata kita. Tiada
melihat takut kalian kepada Allah asal tarik-tarik Ramadan ya Allah ya Astagfirullah ya Allah tatkala ajal kita menjemput minal khataya tubuh pun kaku terbungkus kapan tiada guna harta pangkat jabatan guna aja harta pangkat jabatan untuk sugan ieu mah Pak Jenderal maut nanti diistimewakeun ya, sama semua manusia itu sama ini dan alhamdulillah ini Pak Agus keluarga besar Bapak Haji sejak syukuran mudah-mudahan syukuran anak si ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Aku putuna nunamina AA Junior Asyafaq Supriyatna anu aya di pengkeren diriku yang sedang merasakan nyet-nyetan iya jangan pasti tangga jangan sedikit itu terus so bohong jauh lawan kali ini dan ini subhanallah luar biasa hebat ketika ditawisan kuno jantan ramana terus orang ayam orang nangap dangdut alim pokoknya hoyong naos waafuan atuh kudarengong alim pokoknya hoyong panaosan atuh orang nangap sehari ini alim atuh aliando atuh alim si boy alim hoyong pangosan subhanallah inilah pengajian ketika seorang anak menginginkan acara pengajian ketika seorang anak menginginkan acara islami ketika seorang anak menginginkan acara syukurannya diisi dengan kegiatan pengajian maka orang tuanya patut bersyukur Alhamdulillah karena apa? Karena tidak sedikit anak-anak zaman sekarang orang tua zaman sekarang dia umat Nabi dia umat Rasul dia nabinya Muhammad tetapi kelakuanana jauh jeung kalakuan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelema beunghar umat Kangjeng Nabi Muhammad sedekah mah hoream orang kaya siapa orang kaya umat Nabi Muhammad zakat mah hoream orang sehat siapa orang sehat itu umatnya Maulana Muhammad ngaji mah hoream banyak umat Nabi mengaku dia adalah umat Nabi mengaku dia agama Islam tetapi kelakuanana jauh tina syariat Islam sedekah kopet aya di dinu kopet aya tong tunggul kopet subhanallah ini luar biasa banyak umat Maulana Muhammad tetapi dia tidak menginginkan ajaran Muhammad banyak umat Maulana Muhammad tetapi merayakan tahun baru Yahudi
tarompet aja ente. Si aja dikasih. Hari tarompet ditiup nu salaki diantepkeun. Ganjaranana aja haram niup tarompet. Ganjaranana komo ayeuna lamun niup tarompetna aja hayang naon tahun baruan haram. Niup tarompet nu salaki mah aja boga ganjaran gede pisan ganjaranana. Tiup juga boleh. Iya, awas banyak umat Maulana Muhammad, dia nabinya Muhammad, dia akan mendapat syafaat Muhammad, tetapi kelakuannya jauh dari aturan Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa sayang, tidak ada rasa nyaah, tidak ada rasa gitu aja umat sah aja umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak sedikit waktos kamari aja waktos kamari tahun baruan subhanallah aja pikeun nu boga duit mah tenan lain tenan naonnya pikeun nu boga duit mah da eutna ge sararae. Iya nu teu boga duit hayang eut akhirna meuli naon meuli bonreksin yang anak eta mah meuli komik jeung naon deui teh komik teh jeung naon bukan komik naon bah naon apa sih apa ngosor jeung Coca-Cola dicampur aja begitu kerlek dia tupan pae. Hah? Coba sayang seribu sayang tatkala umat Maulana Muhammad, tatkala anak-anak umat Maulana Muhammad mati dengan begitu saja. Cilaka kulantaran ayeuna ngagung-ngagung ngamuliakeun agama anu lain agamana aja. Coba sayang tatkala ayeuna urang boga duit urang lain beak dipakai ibadah, tetapi duit urang beak dipakai ka borma. Bawanya sama tenang naon pakai balanya mah. Angka dia perlu ingat ka pribados ya. Itu sayang seribu sayang mempunyai duit habis hanya untuk menyalurkan hawa nafsu saja. Melitium, wah, joya, sapir, pampir, tampir, jota, jeti, jetuk, jute. Coba, ini ibu, tidak sedikit umat Nabi yang kaya raya bro dijuru pro dipantau, lain duit dijuru dot dipantau mendekati imah lain. Aja hartanya banyak, tapi hartanya banyaknya dan banyaknya harta bukan dipakai untuk kemajuan agama, bukan dipakai untuk syiar agama, bukan untuk dipakai sedekah zakat. Aja tapi lihat teu palaru eta hartana suul khotimah, hartana suul goreng tungtung. Awas jangan hiji nusul khotimah teh ulah duit teh aja ulah suul khotimah. Kadua umur urang teh ulah suul khotimah, goreng tungtung. Ini anak luar biasa. Alhamdulillah gurih-gurihnya dikeret hoyong pangaosan. Alhamdulillah. Coba aja lamun ayeuna sanes acara pangaosan mah ibu hadir mah sok sanajan dionangi mah hadir gitu. Itu aja. Alhamdulillah ini hadir, kita bisa bersama mengaji, membaca sholawat bareng-bareng kan enak aja. Kerja sama-sama kerja. Urang bisa babarengan ngariung di ieu patempatan maca sholawat. Bager kaset sanesnya
nyanyi cek menang tuh orang nyanyi kenging malah badai nyanyi mah ngan lirikna anu sae lirikna anu sae sambil lulungan dasar gotong royong sambil lulungan ayo goyang dumang biar hati ayo goyang dumang pikiran jadi cincang keling manuk cingkleng blos kakolong bapak satar silahkan nyanyi tapi ulah muka itu ya komo hamil duluan sudah hamil duluan loba ulin di jalan hamil duluan aya nu numpakan hamil duluan ai sebab coba ketika ayeuna ibu menyanyi ibu itu nyanyian jadi doa nggak boleh daripada nyanyi yang negatif lebih baik baca sholawat seperti insya Allah ketika ibu baca sholawat maka semuanya ikut bahagia hatta pakaian yang dipakai ini merasa bahagia ketika dipakai baca sholawat dipakai ibadah. Tapi ketika kita mempunyai baju kita mempunyai celana kita mempunyai tempat dan tempatnya dipakai maksiat, dipakai dosa, dipakai dolim oleh kita, maka baju yang kita pakai itu menangis, kerudung atau sifat, celana, baju, sesuatu yang dibawa tempat dipakai maksiat mereka itu menangis. Menangis kurang ayeuna make baju nya baju nanti kurang dipakai ngarekan salaki cek baju teh aing mah hoream dipake ku ibu-ibu ieu pika sebeleun jelema teh sopan ka salaki kan cek naon teh cek baju datang ka salaki teh uyuk ku sia kira-kira apa ini ayam gitu ayam soor tuh coba ini soor nah eka punten aja dewas di cepengan ku ibu-ibu anu pika sebeleun anu kasalakina uyup ku sia ceuri ka gelas teh Gusti aing mah Gusti jauhkeun Gusti ka jeung teuing peupeus daripada dicekelan ku ibu-ibu eka mana cek ceuri kumaha oh mama sok nyebutkeun bebek ka salaki teh aduh wah asna sok bayangkeun bebek cek salaki teh jadi mama mari panggil bebek aya bebek kok ieu nya rameheun bebek teh kira naon alhamdulillah sok turutan tuh si emak turutan alhamdulillah abiga menurutan bebek nah itu Bu mereka itu menangis waktu menangis jam menangis Bu tempat menangis minggu bulan menangis ketika itu semuanya dipakai bermaksiat berdusta menistakan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita menjelek-jelekan daripada kita dolim saling mendolim lebih baik kita baca apa? Baca sholawat. Siapa baca sholawat? Sok baca sholawat deh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallim Allahumma ala ya Rabbi
وسلم الله محمد يا ربي عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب العيش ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي الله على محمد يا ربي صل اللهم على محمد يا عليه وسلم سيدنا النبي سيدنا الله 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 سيدنا الله 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 سيدنا سي عبد القادر الجيلاني حبيبي سي عبد القادر الجيلاني حبيبي sing semangat atuh sidanan Allah 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 sidanan Allah 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 sidanan Allah Allah si Abdul Qadir Al-Jailani Habibin si Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Allahumma salli ala Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala wa sallim salatu linafati Aji anak-anak madu Salatun Salam Ya Allah Ya Rabbi Ibu-ibu Salatun Salam Ya Allah ya ibu-ibu najib subhanallah salat ala-ala bisa lari nutaran balap kaya ya Rabbi Nabi Yukana Nabi Yukana
ayam kana mugiza musliman subul rasyadi ayam kana mugiza musliman subul rasyadi semua hola ayo dimulai ke barudak salam 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 minalladina ya Allah ya Ghani ya Allah salatun salam 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 minalladina ya Allah ya Allah ya Allah yang keras di sini baca salawat sama teman-teman minalladina ya Rabbi ini ya dan sifatil aliyah qaimun bi fina uridu atiyah Allah ya Allah ya mau tasbih sana subhanallah wa la ilaha illallah subhanallah wa la barokahna ngau sholawatan solehkeun anu dikhitan barokahna ngau sholawatan damangkeun anu dihitan Allah sekali Allah ya sekali lagi Allah 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 sasih subhan alhamdulillah ilaha illallah subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah salawatan ajunian janten jembar barokahna nau salawatan ajunian jadi benghar alhamdulillah amin indah
tuh kalau baca sholawat asal baca sholawatnya bareng kerja sama. Coba ayeuna aja lamun nyalira enakeun mah nakol hadroh ge coba nyalira cong sok takol cong cenak tuh datang cong cenak tuh sholatum bisalamil si enakeun nyamuk mah aja. Inilah yang namanya kerja sama. Kira-kira lamun ayeuna eueuh ieu beres panggung teras ayeuna sound system teras ieu tena eueuh diberesan ku nyaira beres mah. Beres eueuh teh moal saha. Mun dipelong gua moal. Nah wae sih mah. Beres jeung ngalami. Ini pentingnya kerja sama. Ini pentingnya berjamaah. Ini pentingnya gotong royong. Coba ayeuna dong. Oh, dong. Di luar nakol. Hah? Oh, coba di luar kerja sama. Tuh. Lamun nu hiji eling nu hiji edan raoseun moal. Lamun edan duanana raoseun moal. Raoseun. Da edan duanana. Mun salah sahijina eling atau salah sahijina edan teh enakeun. Coba lamun duanana alaredan. Hah? Coba eueuh lamun urang ngabogaan ayeuna salaki teu ngadangu enakeun moal. Lamun duanana enakeun. Hah? Nyarita mah eta teh asin teuing. Oh. Moal mata dari pasek. Oh. Mama naon bau bapak tan mandi. Heeh. Mama ge bau tan mandi. Kerja sama. So, kerja sama si Eling atau si Edan? Si Eling nggak bisa Edan aja. Ini kerja sama. Ulah ayeuna hayang diharap kabe, ulah hayang nonyol kabe, kudu aya nu nonyol, kudu aya nu di tukar. Coba lamun ayeuna salaki hayang nonyol, pamajikan hayang nonyol. Kira-kira aman moal? Moal cek. Dina anggota tubuh urang ge pan teu nonyol kabeh, irung nonyol, bibir ulah nonyol. Coba. Ieu nenek nonyol. Ulah ngelok, tapi nenek mah kudu naon? Nonyol. Ieu nenek ngelok beuteung nonyol. Subhanallah. Gitu. Kumaha? Dohnya. Tahu di cepengan gitu. Nonyol. Kemarin nonyol ya udah. Senang lawan. Nah gitu alhamdulillah. Ayo Bu, urang kudu kerja sama-sama kerja. Apalagi untuk mendidik anak, membentuk anak yang solehah. Yang solehah. Hese cek hayang membentuk anak nu bageur teh nu soleh teh hese. Abdi ge baheula cek. Abdi pasantren teh ku kolot teh cek teu
teu babari. Komo abdi mah ece rada cengos. Ya, abdi mah nggak normal gitu. Aku juga manusia, punya rasa, punya hati. Nggak ece subhanallah. Mata di pasantren kendenya alhamdulillah ece nya oces gitu. Tapi ayeuna mah tiasa ngahacis saya mah. Oces. Nah itu Bu, harus kerja sama. Bu, suami istri harus kerja sama untuk mendidik anak. Ulah nepikeun ka ayeuna ku urus si anak maneh. Anak maneh. Oh, anak maneh. Coba kira-kira Ibu bunga moal. Eta budakna soleh moal. Coba indung kepala indung, hujan di bukit di sini mendung, jalan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya burung. Kuringan udah gara-gara maneh. Itu apa dalam selempak, bijinya 2, palanya botak. Jangan dihina, jangan dijita, biar botak bisa bikin. Ini apa? Korban gua. Korban sih. Nah ini Ibu harus kerja sama kerja. Bu, agama Islam itu adalah agama kita. Agama Islam itu adalah agama kita. Kalau tidak dijaga oleh kita, rek dijaga kusaha deui. Agama Islam adalah agama kita. Lamun teu dihormat kurang, rek kusaha deui. Teu dilaksanakeun kurang, rek kusaha deui. Dihormat moal ku kafir. Moal dilaksanakan ajaran aku kafir, moal kurang dilaksanakan teh. Kerja sama kerja. Coba cong takut deh cong. Cina kan duaan dong. Mamina teh acong cek. Ayo lihat acong kan. Aduh, anak Haikal juga acong. Allahu Akbar, Haikal. Sana nyebutkeun acong we sana. Hah? Sudah Bapak nyebutkeun naon Bapak? Haikal, ai Mama? Ai ieu? Acong ieu berarti. Nah, hina ieu. Nyata anak pocong acong. Acong subhanallahnya dan cong dah ama nurutan batur we congnya. Akhirnya mah manggilnya Haikal lah. Tapi satu pantas Haikal. Haikal. Hak mana? Ahmad ya Habibi. Sebelah. Junior Habibi. Junior Habibi salam. Junior salam alaika. Junior lahir bulan Juni. Pamana Agus Supriyatna pasti bulan Agustus. Ibuna Maerot pasti bulan Maret nih. Ya sebulan. Payung teh daripada tukang teuing dijualin. Oh, Pak Agus Supriyatna ieu mah laras nami murangkali teh dina bulan sadaya. Junior. Akhirnya bulan Juni ya? Tuh, iya. Pak Agus bulan Agustus. Hah? Ini aneh sama Agustus. Teh Ayi, Nur Laila,
Nur Laila pasti ieu lahirna wengi. Teh wenginya. Jam 12 wengi. Oh nya pasti. Hari Nur teh cahaya ai Laila teh malam. Betul aja. Aja lahirna subuh. Subuhnya. Oh. Junior Habibi Habibi salam Salam alaika Junior gitu aja sosok aja bareng Selamat ya Habibi Habibi eta mah pan mah di nanti mimitin oge udah naokeun atuh bisa ditangkap aja. Sakitu jika espon-mon gitu teh. Ya dirimu itu bagaikan espon-mon. Aku mau menangkapnya. Saya baca. Junior Habibi. Cing kompak atuh teh ulah dieu. Kau perlu kerja sama atau sama diriku minta selawat coba Junior Habibi Habibi salam ya salam alaika semua ya Junior Habibi Habibi salam dipakai HP, dipakai bobogohan, dipakai ngaheuyan, pakai online, Facebookan, BBM-an, pokoknya ibu-ibu di rumah sakit kieu we. Titik. Lihat resep masak. Ayah di begitu ayah. HP itu. Salaki mah mana cai teh ka aku ke rumah SMS nah. Boro ieu teh aya BBM ya. Astagfirullahaladzim. Coba ucapkan astagfirullahaladzim. Dia manggil BBM KB sini enaknya migeun kausu. Hah? Nuriku mah nu gede jempol teh bisa we teh SMS. Ya, mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa ngadidik para putra nya punya kumaha carana kerjasama ya. Jangan masih